terpala mau dari warung kebarangan wae mewah oh malah lupa lamun bawaran sautobat oh bisa kurang percaya maka aing cobaan samilu ternyata ini mah begitu bisi we apa ya Allah tuh disyukuri kurang saya subhanallah wa bihamdihi luar biasa apa dia kuy ya kan ya 30 coba sak emotar aing mah yang nyukuran ka Gusti Allah teh tepat benar aya beda ya nah subhanallah ieu kanikmatan di masjid luar biasa jeung deui urang teh sepuh saya dina eta gopat dina kapanahan ngagaduhan rano iman teu baca nu hiji cingir tuluy dariji tuluy jajangku tuluy curug tuluy inu panangan coba bersatu coba lamun beras ieu geunah makan kira-kira hese nyomot tuh oh buat cuma colok mah hese jangan tuh warang tapi berdasarkan kita sebetulnya papan di mana suci main di mana subhanallah nikmat luar biasa coba lamun aya urang minang adamal tang kaseran enyi pun bojo di wartosan we teu hareula langsung pun bojo mantelan pasti tinggali kayak tegean lantan gaduh panangan 5 bersatu jadi pukal biasanya kan puakeun eta bahal oh kumaha lamun irahna 5 teu bisa meukeun aduh ripuh aya ripuh luar biasa aya subhanallah sepuh saya papa itu masuk kita luar biasa Allah ya Roman ya eta luar biasa papa itu masuk lajan sepuh saya irahna 5 kalau langsung enak itu minangkan upaman maya aduh apana engke mah geus sore malu harga mahal ayeuna mah duit hese malu musuh corona tuluy kumaha datukeun hayang barang dahan aku sudah jeung rencang tuluy kumaha geuning kamari teh urang teh mancepkeun paria sisi galengan alhamdulillah geuning buahan tah paria mah biasana di sayur di cipatian banu nikmat heuh geun bae lah ke di alam pai ceuk sarakuna heuh wayah ngan keukeuh aya asana kalapa hiji pesek heeh gae ngan wayah gawe geus sana heuh geun bae lah geus dipesek langsung ku saya paruh nyapa mah wae langsung diparuh rek saya paruh digalei eta hampa samatra sepak dipeuleunya kuantan ramok main 5 kumaha cenah teu main ramok 5 bisa mah sepak kan boro-boro ya luar biasa bisa layak Mungkin aku pikir waktunya pas pada mami langsung dahar rete rese dahar bung isa rese isa langsung mulih deui enak kawin kos terbang isa mah cara pe coba aing sage sarua we sarua konaon ayeuna kumaha kon bojok pe geus nyangkere di kamar ayeuna urang capek gawe urang langsung nyangkere awas ke bedinya ai tadi mah tiburang teh pake meuleut kayobean pas sore pake meuleut hampas nah pas teuing jam 8 tos reng sesat isa pake meuleut kudu susu hidung budak rasa lenyena teh nya kemarin lenyena pun jaga pokoknya kulima aja coba lamun 1 2 curug geunah mah kira-kira coba kalau udah pusat curug mah itu ekos kucing naik duit ya video iya sepuh saya oke para produk nikmat paparin tim maha suci luar biasa mata Allah kaduhkeun wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha lamun sedikit itu nikmat Allah moal tiasa ka eta luar biasa paparin tim maha suci lompat ayeuna kurang kan kemudahan gaduh mahal beja anak ayeuna kitu rek tasak bulan tahun baru di Cipicung syakola dahar rek sobat dahar jeung pais laut nikmat rek dahar rokok leunteun wah lenyun anjir nikmat cakang geus teu paparin ti maha suci subhanallah lajeng sepeseranya paparin
ngagaduhan dua sampai nikmat kan ha? Nikmatnya nikmat dipaparin ke maha suci sampean dua langsung dipapahkeun kurang giri ka sawah giri ka pasar giri ka masjid giri ka madrasah dimanfaatkeun kurang dipake tasakur ka Gusti Allah tuh nikmatnya bener subhanallah kumaha ulun hiji dicopot-coporan pengkon genah makan ribu luar biasa sok talahan kurang jeung deui kita perintah ti Allah di mana anjeun leumpang kerajaan para sepuh wayahna sampean katuhu payunkeun sampean kecak nyusul atawa sampean kecak kapayun sampean katuhu nyusul nyaan teh si susul nya si susul geus teh jeung di ulah diadakeun ka susul wayahna sabab lamun diadakeun di barang kemewa eta teh nyaan mah teh tepi ya namanya sawah makanya ek bersawah boleh kira-kira aya mah kitu genah mah ya kira-kira mau genah keukeuh we si susul nya beda kurang rasa-rasa astagfirullahaladzim jeung di wayahna ulah abong kena dihargaan kudu mah saling hargaan babarengan we nya genah kira-kira so Bang ajian lamun urang mereka sawah teh kan hayang babarengan saling hargaan genah mah jangan pocong geuning ka pocong subhanallah astagfirullahaladzim patah ieu paparin di masjid subhanallah teu tiasa syukuranana Allah pramudaya ka sok alhamdulillah jeung deui kita teh ieu sampean dua teh langsung insyaallah teh mene seblekerna lain made in Cina lain India lain Indonesia lain Jepang tapi madain Rabbul Alamin seblekerna ta sebleker ieu hade no tes kami leuwih disoak hanya disoak sagala kan coba sebleker jang pakai naik pakai sebleker main turun naik sebleker naik wah ayo mau dipakai dia kena entong bering nanya mundur di datar sebleker dipakai papal di masjid genah mah dia pakai moal genah moal bisi kurang percaya mengawai bu masyarakat tong lagi di sami mueh ibu iki teu mah genah bade ngilonan ieu ka mana ka Cipicu mapak ieu kamburangan buat geus beres salawatan ieu mah karek yo astagfirullahaladzim tak yakin ieu sebleker paparin ti Rabbul Alamin timit 0 tahun sampai Yuswa 70 tahun wah cair kene ieu luar biasa paparin ti masjid subhanallah di dieu bangga sok talah aduh ajaran eloknya bukan kurangnya tapi kurang kadang-kadang sampai ingatnya aing dibetul nikmat mudunak nanya aing syukuran rumah geuning kieu dipake selamat langkah cih aduh ka masjid teu datang cikirang barak ngawah lohot asama ieu cih aduh sampai saperti pagi beh balik ulin ieu mah tapi kan ampun panas nah kunaon sabab para sepuh salat beban ti Allah lamun beban teh salat ibarat ieu lampu panahungan kana aya ka KWH
Ya kabar ya dia kemudian komplit teh lampu aya kabar aya KWH aya ngan keukeuh ieu lampu tos dipasang KWH mah rek dihurungkeun keukeuh beban mah aya sapake beban sekian 2 paket beban sekian ieu beban aya salat beban ti Allah mun beban ti salat pikeun jalma dewasa balik bebakal beban ti Allah aqimu sholat rek cager rek teu cager asal otak normal eling apal luhur handap kulun wean beureum hejo si A si B si Allah aqimu sholat jam ulah ieu mah muludan siap rajaban siap nyambut tahun baru siap bagus sholat eueuh bedana baju mode tahun 2005 kabari baju mode tahun 2010 kabari baju mode tahun 2012 kabari baju tahun 2020 kabari nah ari dipake kapan ramean anu layu sekali di gunung utama kira-kira ceuk urang ceuk umum we Kang jelema teh teh cager rada dendek cager dendek dendek ceuk umum sampai jelema menyambut tahun baru siap muludan siap rajaban siap gotong royong siap dan kamu sholat naik gedok dendek siap pemuda dendek haji dendek yai dendek tokoh dendek pejabat dendek itu apa kau ngapa harus kan tinggal batin henteu ngan lain naon dasar mah bisa ditawar kan nanti tuh cek Rasul sholli qaiman al-qaidan al-mutajiran al-mustaqian sholat maneh bari angkung al-Quran bari deo tepat deo nyangikir tepat nyangikir ngangkat bari ngangkat beban kuat ngangkat beban tangan kukiceuk nyak ulah dia loh coba cek ulang leureum saja usolli fardhul maghribi salah sarakaati mustaqbilal qiblati azaan lillahi ta'ala Allahu akbar nah itu kicep jadi ieu mah boga kicep kata kicipan rana si sebelum masih asa kowe nyampangkeun berusum ada teh geuningan teh apa tuh ngajak we katakan ya sebut Allahu akbar jadi sebut saya kekeh masih kena eling wae dunya ngaran salat mah geus tapal puluhan wetan kana kibul di hukuman ku agama urus salat jam 5 subhanallah wa bihamdi sebutnya ieu lirana ieu panci Allah salat yang sama setuh akhir ajaban akhir bulan akhir bil islam akhir mingguan akhir masjid akhir madrasah nyantel kana salat ngabangun masjid cantelkeun gambar cantelkeun genteng cantelkeun anu cantelkeun enak kaca nyantel teh bukan berdiri ayat ini teh sama tutup nampu ya kos cari muni jam 5 aduh Gusti Robana ya Karim
ieu paparin ti Maha Suci luar biasa ditibakeun ka urang sadaya sebut saya. Sok makanya sok wae salat. Sakumaha urang ripuh capek sibuk wayahna salat euy amanah omah perjuangan sajan urang loba dosa doraka sok salat insyaallah bakal ngalami ngamunakeun ridho Allah surga Allah ngan acek beda di batu anu saleh sakitu unggul nah bedana batu mah mobilna boga pasti tekep di kudu ari urang tiap ukur ongkos 3.000 ting di kamar ting ka tengah jalan sudah ari teh di tengah jalan belum pangkai tuna kahadian teh saeutik meureun nampan siksa heula ti Allah nah sakali disiksa mah lair oge euy Kang insyaallah da ongkosa na buat 3.000 teh digabungna kitu monya 3.000 yang kali itu cabruk makanya sabtu saya sholat wayang sholat perjuangkeun lantaran beban ti Allah lamun urang selalu sadunya salat Allah mungkin gagahkeun Allah sugan jelema sakolong langit kabeh kalbi ibadah ka Allah kabeh ayeuna kitu taat ka Allah beukuh martabat derajat Allah anak-anaknya jelema sakolong langit kabeh barakatu kabeh radikal kabeh berdekam umpama beukuh martabat derajat Allah rendah ngan acek harupa kurang anu rugi da Allah mah itu neuneun atapi membikin dua lokasi dua tempat surga jeung neraka meureun teu ibadah tah yeuh asupeun mata kajengan tong lieur-lieur teuing nakeun bab salat kanggo teu ngawaro jeung lakeun bae meureun tinggal teh hayangan di kulu awak rasa sakit meureun ka ngawaro jelema teh meureun hayang ka surga geus sakit teh geus lieur-lieur teuing sakit tuh, betul betul jatuhnya kan? Ayo nges kumaha? Nita nges, kayak kamu nges bener. Jika kayak itu kan antas betul. Tapi betul ya kamu kumadanya. Oh, telah pula sebut tadi dia makanya salah beban Allah. Beda ieu suatu beban Allah seperti urang di picunganna lamun mereka Cianjur sok mengat mobil di mana? Di mana? Gunung Waru sabaraha ongkos Gunung Waru Cianjur 50-nya 50 itu ibaratnya 50.000 siap anterkeun ku anak Gunung Waru nagong aduh udah kira mereka berdua tekong mobil teh tinggal geus sendiri beung sasange teh deui canjol keneh mobil makanya geus beurang makan nungguan teh jam sabaraha nungguan teh sampai di jam 7 enak geus jam 8 aduh lieur ceuk urang ngan untung di anak teh beun ku indungna ngabahanan cai bisi nungguan mobil tampillah tuh jangan tampil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ilmu budak nyapeun yang ayeuna bapak ke dieu dengan mobil lila gitu pake iya we hese datang mobil teh brengsek yang nampi korojol mobil kiri siap kok masuk kiri asa kugenah ibunya kayak nangkring kemana dia di mana sampai Cianjur tapi kan Cianjur bisi lagi nya urang di Semanagara sana aya ku ka ieu Cianjur nya langsung pas ayeuna kaput ka akhirna pun malu peuting kos tolak teunuh deuh gas dugi ke Cianjur aya teh aduh lieur gas dugi ke Cianjur jangan jatuh hayu nuhun geus tapi lanjut deui mah siap rek ieu tumpah ulah kaji ulah da mobil batur ieu teh nya uri banyak ongkosna 50.000
Nah, ari teh. Ongkos naon yang ngawana? Kata dia ngaji dong, bisa dibawa dekat dulu, dia mau dekat itu bukan duit. Sehat, singkut tuas itu dekat kenek di supir. Singkut tuas timbul singkut tuas jadi ampun edah. Aing teh ngakubuk jelema cager, cek suge jeung kenek, jelema teh cager eta. Ditanyakeun aya teu ongkos ka satu mereka ka nyengereng. Jelema cager jelema awah we budak. Jelema Allah di peta Allah padahal mobil-mobil nu batur ngenekan teu nyupiran teu ka bogor numpang wajar mayar gunung waru ayeuna je gunung jebor aya 20.000 ieu ka katu mayar si Jakar kehe mah dihukuman kurang syariat eta penumpang cager penumpang gelo penumpang gelo saperti urang ibarat asal urang aya teh aya teu aya ayah itu kurang melendung di inung bujang ke dunia geus ke dunia ningkat dewasa dongkap ada Allah aqimu sholat kali-kali aja dong gue itu sholat oh balik piokok coba kalau gitu ayah beban atas dewasa beban ti Allah aqimus sholat di hukuman kurang syariat kubu kurang teh dihirupan ku Allah dirijikan ku Allah diusikeun ku Allah dimalikeun ku Allah dipas ku Allah kumaha cing kita kalau salat di mata ka jedong di mata gelo no gelo beda nak jelema ti ayeuna gurung waru teu pamomi nu batur sampai jebrot ke daek mayat cek supir jeung kenek manggih penumpang gelo tanya we urang terek mayat wajah Allah sholat berarti lamun haji gelo pemuda gelo pejabat gelo tokoh gelo lamun gitu kau bahas itu mah lambung lamun gitu sok lah paham bobak aduh ya Robbana ya Karim mereka tumpak di Gunung Waru sampai Jebron harga nak 50.000 naik di Gunung Waru tapi ka Jebron hurang itu mah sesuai pas orang boleh kana oi sama pasaran 50 gini aja 60 cingkosan mayar ongkos sama jangan oi ngan mana turun jok na di podola kira-kira dengan cek supir jeung cek kenek penumpang cager penumpang gelo di podola ngomong mayar si mayar cager gelo seperti urang di dunia perintah Allah suatu hal dua hal datang ke masjid sholat durasa datang ke masjid sholat dur maghrib datang ke masjid sholat dur isya datang ke masjid sholat dur maghrib datang ke masjid sholat dur subuh datang ke masjid sholat yeay tapi sok di barengan sok daek monokan rana cager gelo cager gelo lamun haji gelo pemuda gelo tokoh gelo kiai gelo jadi kainnya gitu aing geus itu loh itu ada yang teu apa kono di bata kuring mah teu jawan ngalamun reket asa manukan gitu beda
tumpak di Gunung Baru sampai Jebrol hargana 50.000. Nyaring teh nyaring kumaya teh nyaring penumpang kare geus teu Jebrol hong tapi heeh maya atuh ngan maneh turun di kiihan jokna cager ge lo euy gelo sama dia deuleu mah salat aktif lohor asar maghrib isya subuh mingguan aktif ngan tapi sok digiring-giringan resep ngarentenkeun aduh diwari manang geus balata kowe tande kabingung asong-asong di asong-asong kumak emok sila geus sabrol teuing ngan keukeuh ceuk aturan agama mah kullu majjarona apa wari mah sakitu we kaidah setiap perkara mari dari kamangkatan riba namanya sedangkan jamak makan berani batin di akhirat kata jamak bakal kekelepan dina banawan darah sampai betul ngelawi badan dari pedrum direpetkan sapulung sampai dicoba tengah orai babat haur langir oyap nyongkongan ada tidak menyokan anak mata dikan kejauhan pelangarakan kejauhan pentenir karena sesebelum Allahu Akbar. Subhanallah. Kiwari apa yang saya jelema? Rata-rata jelema oleh BRI. Nande. Bang emang nande. Iya. Tangan lu wayahna aya kalau geus kacumponan mah urang kahayang sok langkah hartuna engkang kikituan ayeuna mah geus cumpona kahayang urang sabari langkah kapong tadi yakin lepat cikata bencet kuring eta akuring nyampekeun hungkul hampura ya Allah sabelum akuringnya ieu mah nyampekeun hungkul ngan langkah anu kapelepat yakun jelas cek aturan agama mudah-mudahan sing dihampura ku Allah amin. Boleh karunya we kuring mah ieu di rumah teh serapah ngomong teh bari punya ajeuna sing demi Allah. Itu sumpah mah. Si we can cai kamu kenaon tang heeh. Kuring mah urang tangeung nya iraha pacecokan. Nya iraha urang ini buka kuring heeh. Nya iraha kuring nipu urang dia heeh. Mun paling punya kuring punya kadek ibu kuasa paham kawin aja bener. Jempri hari ingges cukup ngangkeun ayeuna kitu parno wudu pada sakepa juga seperti iya lamun ieu berkat omongkeun teu lubar kewajiban agama silah makanya memanggil kiai karyawan imam Cianjur waya Sukabumi Manapun supaya lubar kewajiban anjingan di akhirat 100% dia sakit itu tetap cici aja cici mah Kita ngurus doma ya. Gusti Rabbuna ya karim. Kiwari make teh kadang-kadang euy. Ya Rabbana ya karim. Urang kadang seuring-seuringkeun heuh hehehe. Batur kitu kalakuanana aing mah untung tukang tani. Untung tukang tani kumaha? Eueuh bedana tupak mobil saya. Gunung Baru aya jebrod hargana 20.000 di pejeran heula. Urang tukang tani salat zuhur siap, asar siap, maghrib siap, subuh siap, isya siap. Tapi wates gelo. Sawah leutik di hargaan. Jadi gede ya. Jadi badak tahan.
Heeh, nakal berluk geus leungit. Apa mesti batur geus marapun. Coba kumaha? Da masalah katrangan mandola masibron minal ardi turikahu sakira di mana jalma ngadolim zakat batur engkau lega-lega teuing sajengkal gana lega-lega teuing maka jagat tojo lapis bakal kompolkeun kana bobongok eta jang tukang tani murah nikah anu pedebong nu taneuran anu jahat yang tukang jagat batur goblok sia. Udah ngawang-ngawang kieu kalau tidak kieu bedagangan malwani aja setelah tanggal mangnya. Heeh, lain kapal da sakitna beuring kuring heuh. Ngan kadokeun kira-kira bangus samanya heuh. Kayak kuring mah mantap teh kira. Aduh, alam dunia geus kieu teh heueuh we Kakang. Astagfirullahaladzim. Beban ti Allah luar biasa. Tadi teh Cianjur ayeuna Gunung Batur siap bayar tapi diperelan. Lahar siap salat, asar siap, maghrib siap, isya siap, subuh siap. Tapi sabeui sok resep ngageurean ranah atawa pajak sakti batu. Pemajikan batu. Hah? Teu apa kuring we. Ini mah cecentangan nanti nanti itu ngalamun umpama mudah-mudahan sing balik pikir si Kunyamin tapi kalayan langkah kapok itu salah cek Allah cek Rasul sehingga hampura amin ngan umpama itu bisa ngalobah langkah umpama bisa ngalobah angwa tidak paeh mudah-mudahan sing tereh modal amin hari geus panjang umur wih pada dosa enam nih paeh gitu perlu kita hati oh kalau proyek lama proyek yang kerja gitu terus aja Allahu Akbar sabar bisa dulu sholat masalah tadi nak bebanti Allah rekena kajama anu gering rekena kajama anu pakir rekena ka pejabat rekena ka rakyat rekena kajama pura-pura kabangko di pembatur-batur dia bebanti Allah pun laksanakan mau bisa mujah di hadapan Allah sabab Allah geus nyiapkeun hujaheun nyiapkeun aja Allah oge nyiapkeun hujaheun nya kumaha ing aya kieu innallaha yahtaju ala arbaati anfusin sesungguhnya Allah menyiapkan hujaheun pikeun opat jelema opat awak-awakan hiji jelema beunghar dua jamaah aya pembantu ilmu jamaah gering opat jamaah kaki disiapkeun ku Allah jompling deui wah nya kumaha kana disiapkeun ku Allah jangan euy jalma kaya raya beunghar ngaranna deug maot sok rajin ninggalkeun salat perintah di Allah ditanya ku Allah ya goniu he orang kaya 5 aratum al ibarat kunaon maneh kana ninggalkeun kana perintah di kami mana jawabna cek beunghar ngajawab ya Rabbi he pangeran abdi Gusti abdi pangangantunkeun perintah di Gusti sanesna naon abdi teh seueur kasibukan abdi teh bana di kulon gaduh di wetan gaduh di kaler gaduh di kidul gaduh geuning aya seueur bana mah aduh repot emotan teh jeung pada melantai timbulna abdi teh Gusti hanteu tiasa ngalaksanakeun perintah di Gusti maka Gusti hapunten abdi Gusti jawabna cek Allah he iya goni teu apan anjeun ya jawab abdi dikaula Nabi Sulaiman kaya raya sejauh mana kabungharan ente jeung kabungharan abdi kaula Nabi Sulaiman jeung teu bisa ngajawab kumaha akhirna
akhirnya malaikat ewah ngebenghar sok rajin ningali sholat ewah malaikat lejak kuluna kana ka jahanam ujrang sirah duka anu nyakeun si kaya tinggal sholat Nabi Sulaiman pun kaya cara tinggal sholat duka nyakeun si kaya tinggal sholat Nabi Sulaiman pun kaya cara kantun sholat duka nyakeun si pejabat tinggal sholat Nabi Sulaiman pun raja karakantun sholat duka nyakeun si pejabat tinggal sholat Nabi Sulaiman pun raja karakantun sholat edan cair ya cair guys edan cair aduh nanya kan kedua dengan cek Allah aya ieu jalma urang bunta bantu pembantu di batur du maot hei jalma anjeun juk di batu 5 troktum alibrata kunaon anjeun pana ningalkeun ibadah perintah ti kami jawabna ya Rabbi he pangeran abdi Gusti abdi pana ngantunkeun perintah ti Gusti netepanin waktu ti Gusti maklum abdi teh aya na tungtung curug batur geuning kitu bahasana aya tungtung curug batur mah tuh camat tah ieu bawa ieu anterkeun itu pasipun ka anu itu ka anu atuh tungtung teh Gusti abdi teh teu kasiwar bade ngalaksakeun perintah ti Gusti seur ka kantu jawabna cek Allah ngajawab he jalma nya teu ningali abdi kaula anjeunna jadi pembantu anjeunna ayeuna pernah ayeuna dibui jadi Yusuf jenenganna tapi anjeunna teu pernah teu berani ngantunkeun perintah ti kami kumaha cempling teu ngajawab tungtung malaikat ewah ieu jelema ulah pembantu dijama di batu teh ieu lantaran jelema berani nyiapkeun perintah ti kami ewah ku malaikat lep dia lepkeun sirahna kana ka jahanam cilakanya ujra ge sirah duka karunya teuing si pembantu tinggal sholat Nabi Yusuf pun pembantu tarakantun sholat duka karunya teuing si pembantu tinggal sholat Nabi Yusuf pun pembantu tarakantun sholat duka karunya teuing orang penjara tinggal sholat Nabi Yusuf pun di penjara tarakantun sholat duka karunya teuing orang di penjara tinggal sholat Nabi Yusuf pun di penjara tarakantun sholat setelan baru gelo cair kan cair jajahan cenah wadi maros hati yang maju hei orang yang lara hei orang yang teramah hei jamaah kering 5 taraktum al ibadah cek Allah kunaon anjeun paningalkeun perintah kami ibadah dina waktu Allahu asma kursun
Jawabna iya Robi he pangeran abdi Gusti abdi panangantunkeun perintah di Gusti abdi teh teu damang maklum musim corona muria teu kudu abah anu akhirna abdi teh teu kuat tiris teu kuat muria tapi ka abdi teh wantun-wantunkeun perintah di Gusti jawabna ya insan he manusia teu ningali abdi kaula Ayub jenenganana anjeunna teu damanna leuwih ti naon luar biasa teu damanna teu daman anjeunna ai kuku hihideung lagi Ayub bah abdi kaula bahkan dipaskan teu damanna ge mencapai aya 80 tahun tapi anjeunna kumaha anjeunna perintah ti kami berlohar asal maghrib isya subuh kumaha geuning teh hiji riwayat makan euy aya bilatur ge tepi ka arah rageum bejana teu kusi ningali jam kitu tapi ka aing dilangaran heula si bilatur teh rek abdas teh cenderung kitu Kang euy tos reng si abdas eta bilatur teh bisi paraeheun lebetkeun deui kana kurut-kurutna deui coba lamun urang aya kitu teh aya kan euy raja yang leungit kaya leungit keur salat ditahan deui si batal berarti sia beres mak siap menang karek leungit hiji Kang Jinobi Ayu makang euy reng si abdas ditapalkeun deui lantan bisi paeh eta makhluk Gusti bahasana dialebetkeun kana kurut-kurutna Allahu akbar tika kitu kasobana jangnya ya robana ya karim eta kumaha sok mamawa enah nu kitu naon saulah paeh heeh hampir ajeun kutu hirup sok model kutu ge mun paeh bangke sacalatna kitu we teu lupa ngawangkong lah cukup ku anjing tempat di dieu percaya deh heuh WC gitu ku akhirna ditapalkeun langsung netepan makanya dicoba Nabi Ayub manjang euy numutkeun riwayat dengan ini unjukkan ka Gusti Allah kasih iblis teh ya Robi hepan abdi Gusti abdi teh rek ngagoda abdi salira Gusti ku abdi pada diseepkeun ayeuna kitu jiwana ka badanna angka hotel badanna rek dicoba kasubaran rek nyoba Allah ceuk iblis ceuk Gusti Allah jigwae kumaha hayang si lain ngan asa sarupa ulah diganggu naon ulah diganggu hatena sabab hati mah eta mah lamun dina posisi komunikasi mah sinyal terus ya sinyal sabab lamun ieu sinyal hade walaupun cangit halo ngentrung ya yakin ya sanaja ieu HP merekna anu hargana 10 juta tapi sinyal pun halo keuh we kos hubungnya salah-salah sinyal ngan sinyal awas eta mah ulah diganggu ini teh sohornya liwat layu tapi ka buruk belek sep eta sabadana bahkan ka bau luar biasa banding ku bau dan ka diusir ku eta kampung lantan bau banyak kita bi Ayub subhanallah tika kitu tapi anjeunna kumaha selalu ngalaksanakeun depan perintah Allah ieu mah kakak 2 penting corona ngaringkuk teh salat aduh kumaha geus kitu teu bisa ngajawab dengan tewak malaikat tewak di jelema teh lekeun silahna lah jahanam lekeun mujrad silah duka karunya teuing si mari tinggal sholat Nabi Ayub pun lara sarakantun sholat duh karunya teuing si mari tinggal sholat Nabi Ayub pun lara sarakantun sholat
urang ge. Tinggal ngagesek jage. Subhanallah. Naros kanu kaopat. Ya. Hei jalma fakir. Ya fakir hei jalma fakir. 5 tarakum ibaratah kunon anjeun pangat berani ninggalkeun ibadah ka kami. Jawab ya Robi hek pangen abdi Gusti. Abdi teh jalma fakir, ceuk paribahasana dahar isuk henteu sore, lamun keur sore teu koreh-koreh, kadang-kadang isuk moal tiasa dahar. Atuh akhirna teu katimbul abdi teh ngantunkeun perintah ti Gusti. Jawabna ya fakir he jalma fakir. Nyata terang abdi nu kaula Isa jeung anak-anak anjeunna fakirna luar biasa. Teu ngagaduhan harta banda sakalipun, teu ngagaduhan pun bojo, teu ngagaduhan bumi anjeunna fakirna luar biasa. Tapi anjeunna teu wantuneun ngantunkeun perintah ti kami. Kumaha cek Allah, wahai malaikat, ewah ieu jalma anu fakir sok rajin ningakeun salat teh ewah ku malaikat Allah lalapkeun ka neraka jahanam. Oh, teu bisa ngajawab. Kuncul sirah. Duka karunya teuing si fakir tinggal sholat. Nabi Isa pun fakir tarakan pun sholat. Duka karunya teuing si fakir tinggal sholat. Nabi Isa pun fakir tarakan pun sholat. Cair. Subhanallah wa bihamdihi jeung dikuring teh ka kuping sepuh sakampenan kamarina rengsek warga DKM di antawisna aya ngalaksanakeun hitanan masal terus gitu rupina seolah-olah disakantenkeun syukuran dirempetkeun sareng ieu peringatan tahun baru. Mudah-mudahan ieu ulang kali sarajami teh Kang sarajami pokona masa dayana murang kali di DKM di dieu anu kamari ngiring ayeuna di hitanan masal. Mudah-mudahan ieu ulang kali teh masih engal sehat, kalayan otakna sing seukeut, kalayan yuswana sing panjang, kalian kaitu masih ngerti karena bag-bagan agama Allah agama Rasul, kalian kaitu masih jami berguna untuk nusa dan bangsa, untuk negara dan agama. Amin. Turut kang ibu jeung ramana. Amin. Turut kana perintah Allah, perintah aljantan ibu jeung ramana. Amin. Gila ke Subhanallah. Selapkeun istitron ayyakuna mutakalim ya kitu lain ngan bari isi teh kitu nya kayan si mutakalim nyelapkeun hiji perkara nyanta hiji perkara kana perkara anu ngamunasab limun sahabat kapigauna samahan lantan di dieu dian kabisan aya anu engal mulang kali para sepuh sadaya di dieu para wali sadaya anu engal di hitanan punya. Memang hitan teh sepuh sadaya nya eta hitanan teh diwajibkeun kangge jami anu tos dewasa balik. Kumaha lamun teu acan balik? Ari teu acan balik mah eta mah sunat aja urang nya sunat. Eta geus balik mah eta mah wajib hukumanana. Nyapura palitanan lantaran ikut kasaha nyaeta ka sakumaha anu tabi millat Ibrahim hanifah nyaeta kakang Nabi Ibrahim. Ngan Kang Ibrahim urangnya disebutna ge Yusua 80 tahun. Walah. Juga anu liya kira-kira aya tos kumaha? Da dongak wahyuna harita urangnya juga sakitu sadar we.
makanya sepuh saya rahasia di sepitan teh nomor haji tabun makanan ibadah jangan lagi ibadah mainnya koream atuh budak cager bager digeringan kan ada astagfirullahaladzim komai teman di bidang di kaputa gering kah hai budak geus gede abregan gitu karakan kaputa lesot atuh di kaput teh watir batak nu hade mah paingan heueuh dirinya ngatur lama saena macam 40 poe atau 7 poe keureuh teh supaya cicing dah teh ngan watir pisannya urang mah pan mah kumaha di padang geus geuring mah abrak-abrakan putra pun maka punggung abrak-abrakan kita mau dibenang bekat deui aku tewak deui rajam di astagfirullah jadi watir gitu tadi batak lamun lain ta'amun ieu nya lain ibadah digana euy Korea ngan berdasarkan litang ibadah sadar da ibadah eta nomor kaduana li izalatin najisi maksudna miceun najis nyakuran apaan dina anu nyepritna jang ka romancet teh cai kahampangan jadi nya teh beuleuh tinggaleuan ai masjid mah kumaha cenah atuh Mang Ajengan lamun entos boleh ger tituna ieu geus aya kitu nges muka itu sempat entong kali kelepek naon kali kelepek segala atau beatu kan bro nges urung kan kemana jok mode ulah di gede tah di dieu nya tuluy kaituna pangkat nak pikeun pamegeh hukumanna wajib lamun tos kadapal dewasa kumaha lamun teu acara dewasa mah sunat kumaha lamun istri umpama ismana lieur kuring teh euy nya kumaha liurna teu fungsi pecakan empok dawati yang empok teh wani mata teh nolong bejam teh itu ngantri kolak fungsi teh juga ngelak-ngelaknya kumaha cenah eta lamun kahampangan istri nyangsang henteu kahampangan eta bener ke kuring henteu geus terang jago ngan lamun posisina eta teh nyangsang eta wajib beureunya lamun teu nyangsang mah teh ihtimal euy di antawisna aya anu nyebatkeun wajib walaupun teu nyangsang ngan seseueurna teu wajib cenah da najis daging eta teh entong kuning daging pelem kitu lian kai kitu daging bersih kumaha suci gitu ngan matak geuningannya ari nyepitan isi mah dikelaskeun kangnya dikelaskeun haji irungna hade mitoha urangnya irungna eta pamajikan dikelaskeun jempling gitu pada urangna kita enak intinya sama saya tak kiranya mata dikelaskeun ari pamaget dawaget mah hebohkeun nya eta nya kumaha cara disepitan disepit eta naon beun heuh nya lamun sunat mah ngan kacek ayangan kumaha ngan lamun disepitan goreng eta teh entong kuning disepitan jang sabejana teh kotor ieu mah cacat disepitan ari teh kumaha disepitan teh saeutik teuing nyepitan beja mah bejana lamun disepitan teh gede teuing sok goreng gawe eta teh gitu ngan kumaha saeutik teuing saeutik teuing goreng cek teh kunaon sok teu taok salaki nyaba jauh pubuhkeun dengan kisuah napakamenna der teu tok aya ngiceupan ku laki sejen ngabaleor kitu eta teh matak lamun aya isi morek kitu Kang ditinggalkeun ku salaki usaha imah ka kota gua imah ka mana ye teu ngiceupan ku laki sejen gancang ngabaleor teh tah eta berarti sabenerna mah saeutik teuing ngeureutna ngan kumaha carana atuh sangkan
pantas ya kira-kira lamun aya di dieu Cipijung khususna umat dimanapun seutik tingreut agina jadi tidak berjalan ku salaki geus lah meuneu ge teangan aweku teh bawa ka bidan atau kapal diulang keureuh deui seutik deui gitu gitu lah ya roman aja kali jadi maka awe mah ribunya jangan sakapan ribu-ribu sebut jadi awewe yakinnya maka pertanyaan geningannya hiji pameget ka Gusti Rasul ya Rasulullah man bi husni sahabati ya Rasul saha jalma anu pantes pirencangan kukuring jawabna umuka ibu anjeun wayahna lajeng saha umuka ibu anjeun lajeng saha umuka ibu anjeun lajeng saha abuka nemeh bapak hiji lawan tilu wajar teu ceuk akal kita make henteu segala wajar maksudnya nyahoana wajar nya naon kawajaranana jang euy sepuh kawajaranana sok baca pameh hiji lawan ku akal teu ku akal saha nu sok hamil saha nu sok ngahirkeun saha nu sok nyusuan cek di hiji ajengan eta hamil geunah teu geunah tegenah kusum hareudang kadang-kadang teu hareudang teu gober ngiplik hareudang nu hamil nu sakitu eta teh pamajikan urang umpama ieu dengan keur can pluk mah ka urang atawa geus pluk keur can hamil jangkis jangkuleuti langit akhirna hamil ditingali di tukang cengklik ditingali di hadap buci truk ditingali di gigir Allahu Akbar lamun ditangkarakeun belenu ditangkupkeun pos rakit tepuguh judul subhanallah tapi kalau penayangan TKWW coba walaupun kurang ajengan nusarayu ajengan punten 50 pas bisa hamil ke bisa ada lagi tapi awewe kan kayak umur 20 tahun bisa hamil bisa hamilan nah hamil rumpul mata ripunya jadi awe besok didinya kurang teh digegedol jam kuy nu urang teh Allahu Akbar eta ilmu kira urang tapi kana waktu dilahirkeun ujal kamu ka dunia Allahu Akbar ieu budak pas dikilo ku bidan sabaraha kilo hampir 3 kilo kan heuh ditingali dasirah yang berdegul anu sakitu anu sok kaluar ka jero teh budak teh budak kotak leutik kuluna harga tika berdegul kieu Allahu Akbar tak pantes geuning cek sepuh sok nguping muluhan urat anu pegat bila mana istri ngahirkeun pantes teh kira-kira pantes kumaha cing bapakna ngaherang we si sebelum Pak astagfirullahaladzim kan teuing antu ngaherang we anu aya puasa cenah ieu pamikiran lain-lain puasa itu nah teuing pamajikan mangalahirkeun Allahu Akbar tarimi nya nungguan meh 1 angka kamu li meh 1 saya hitung aku tah gitu saputing hiji jeung saputing hiji pasti pihak salimi amat ieu Allahu Akbar ini ya
ya. Sok nomor kedua ngagen. Ribu yakin ngan ribu. Ribu ngan keueuh ajengan masih ribu peh dikeureuh. Makat boga ulah teh capek nggak capek ja? Capek keur mah nyeuna capek teu? Capek. Rek nanya capek mana nyeun budak ajengan di kolektor. Capek mana nyeun budak di dia macul. Capek macul. Rek nanya ari macul sok baju kolor tara. Ari rek kalau baju kolor tara. Jangan, sama bisa udah mereka. Itu gagal lah mah. Itu, mah bagi nyamulnya kamuan. Rek nanya kan, hari ngelek kalau kena baju kolor tara. Tara aja, coba rek nanya. Hari urang yang budak. Baju di pagehan, kolor di pagehan tara. Kumaha tuh? Paling oge baju dilaan, celana dilaan mata gawe naon nu panglikur-likur eueuh tilintang mah nyeun olok belok olok dilaan. Subhanallah wa bihamdihi dia sok kalah dengan astagfirullahaladzim. Sok banyak budaknya Allah apa tahu budaknya. Tah akhirna nomor katilu naon cenah nyusuan. Coba nyusuan kumaha eta budak. Budak tengah penting jam 2 lewe. Nyusuan bapana indungna. Lamun telat indungna nyusuan kumaha cing bapana. Di kadang-kadang indungna malon buk lewe. Tuh ngaku pasti. Bener tuh, ngaku kadang-kadang budak lewe kaneng tinggal. Suan begitu. Tang HP ya. Budak hideung budak teh. Aduh. Mata yakin capek hidup yang luar biasa. Sampai yakin kayak capeknya capek luar biasa hidup sok baca. Astagfirullahaladzim. Mata wajah yang pantasnya gua kali ke pabrik mana? Hiji lawan Tuhan. Oh muka. Coba suruh inung anjel anu paling luar biasa kuli. Degetan, kuli sobatan, kudu urang teh kudu suhu luar biasa ngomong aja. Inung anjeun. Kata bapak anjeun, mata pantes hiji lawan kieu. Pantasnya, non pantasna kadang-kadang keunak sawareh bapak nu gejul mah sawareh. Cus plenu leos. Aya begitu teh ya? Aya. Ai inung bisa kieu teh. Inung mah selalu milu karena betul Allahu Akbar. Mata palingan dorakana luar biasa ka inung mah euy. Mata dengkeun euy bang cipijung khususna. Umumna di mana pun hadir, lamun jelema pernah ngejelakeun kisah Cak Inung, saya pangkat haji, kiai, ustaz, ajengan, pemuda, tokoh, pejabat. Kasur gak goblok nyaku naon tingali ulkomah yang udah dikenal sahabat Rasul malam selalu melaksanakan tahajud berikut Allah siang selalu melaksanakan ibadah berikut puasa tapi anjeuna pernah nyekakeun pisau sakali cenah tapi kalau pada sakatan hese gajan hidup hidup bapak bisa sakarat kos dijokeun lancar baca 2,1 iya deh urang tukang kane tukang pemuda rek pejabat nyerikeun bapak cilaka goblok sia mawejan lain galih yang karunya rata jelema kadang luaran itu ka inung ka bapak ka inung kana sakuana baheula jangan beda ka inung harta wani ka teh ka beda jeung ka bapak
bapak kuring leutik ke sieun deui kok pakai heuh ka. Aduh, tapi ku inung jantung ke we mah nentang di dieu ngan aya geus pati aduh aing teh dosa. Inung di dieu sedengkeun doa anu pariseun ti inung sok doa ti inung mata kabeja inung kecolek ulah inung ti kadang-kadang mik bantuan ngaramet anak goblok. Nah, itu goblok rumah ngabadega. Caitaranya ka irung lain kitu nya ahna. Teu bobon duit bere. Heeh, lamun keripuh tewah pagaweana. Heeh, kitu atuh. Tegan suluh pangalakeun, tegan beas panggilingkeun, tegan cai pangalakeun. Kitu nya ka irung eta. Ari kitu me bantuan kaboler karana ngaramet lain nya ngabadega ngagoekeun kolot. Ini jual sawah ya. Motor. Ini motor. Di sebelum motor balik. Jawab ceuk jalma nu sakos untung dewek cenah euy bapak inung teh geus maot. Make untung sakala. Nya kahadian teh kan dinya. Si geus atuh maca hadis teh heuh. Apa ilamin salasin ka juna ge gelo. Sok moal deh. Eta mah teu geus maca hadis sabaraha jangan. Maca ai teu geus teh atuh bener. Coba ulang ngadian teu geus genah kira mah jangan. Ya mah genah. Aku urusan rasin paling akhirnya tapi mah tidak geus. Ini lumat lemot gitu. Ini beda. Ibaratna gitu. Isi pulang netang ngalontong. Jam ini. Masa? Subhanallah. Ini ya dengan diri yang paling ribet luar biasanya. Sok bayah aya. Sininya kayu Allahu Akbar. Mata dosa luar biasa. Gimana kumaha? Ka indung ketika pelit rek main duit teh. Hese, di boga. Diulangkeun jarak ka anu. Aya nu mahro cucungik nang. Bisa di mereka. Lah gitu. Dari kata ka mana jang euy deka. Tika umur tika kieu sampai Banten ka deka. Can apa pemilihan can deka. Artinya lahir anti teu ani kedua duit. Sakitu cukup diampal deka. Khususan Sarid Diato Cirebon Al-Fatihah. Khususan Syekh Agung Mekoyan Al-Fatihah. Tapi gelo teu duit mah. Udah sampai indung diketolerkeun. Dia pakai jarah-jarah belan nyium ari indung mahro. Di Allahu Akbar. Kita gambar aksi toncok mereka. Bontong orang. Tolontong. Bener nya alasannya. Gagap teh awas indung ieu. Rata-rata urang mah kadang-kadang kitu. Sok baca. Nyusuan tengah peuting hudang. Allahu Akbar. Geus jadi huntu balik hiji dua geuning sok apel beurangnya dikira terus. Ngaji anu beli sia-sia. Hidungna Allahu Akbar. Beda jeung disuan ku bapak. Depan beri angkongkeun teh jeung kitu. Beda. Diatur tuh jangan diatur jeung itu. Apa hari keluarga. Gusti raya kari sok baca dia ini kan astagfirullahaladzim yakin Allah matak cek evaluat inung mah kadang-kadang baik dari keadaan supaya dia kawan-kawan sok wajar pantas contoh dia beli ke pasar daging sapi tanya asakan siap cek urang asakan kubur bajo tos sasa kumpul ayo bahar berjamaah sarea ulang kaki aleur mana anak kecikal nu panengah nu katilu nu kaopat si bungsu burgeun nya siap lingkung sake tiu meneko dah banyak daripada sapi benjing nalpan kayaknya ieu leusuk ieu akhirnya bisa kieu tah kurang bapakna indungna nu cikal kadua anu katilu anu bungsu dari tadi indungna pas nikmat tengah-tengah
kawalan jauh kan nih udah siap sana hidup kemana bilang cikal depan tuh hitung aku hitung pas buki aku dipangset kumahira kumah kering budak ya kamu dong kumah ada pakai pelak ilunga telat elengah mobehan sok keren kalau pana apakah rata-rata sok kuba para di obehan atau keren kudu obeh ilunga ngan juga rata-rata keren bubuk tabudak telat ilunga obehan bau deweka kumah bapak anak mah tak kau mas bubuk ketua imah sumpang kaki ngajedog jadi imah beringat tuh kumaha iluna ya nikmat dah bawa hulak budak kacai langsung diobehan heula geus sengse diobehan langsung deang deui udah pulih heuteung keneh cenah tungtuna nuwikeun dahar kumaha mata wajar tai ilmah adaan kuana bereuteung oh mata yakin dosa dorakana leuwih wajar jelema lalu ngajadikeun ka ilmu mata dekeun euy urang cipicung khususna wayahna ilmu urang kudu mulai kurang lamun tos teu aya di tos teu aya non gorengna pangih jeung lebaran pamajikan salim anak cika salim nu kadua salim nu bungsu salim urang salim inget ka ilmu geus maot nu wacana naon gorengna gidi ka pasar meuli kabayana meuli sarungna meuli utangna meuli behana meuli tiungna langsung sanakeun pangajengan katur lumayan ieu teh tong ditasajeun awana Allah ieu teh sindugi ka ibu abdi jenengan anu aya nu kitu teh aya langsung aya Allah euy insyaallah sabareh aduh deka hese mata hayang bener teh hese nya kangkel hese kakarek jiga kakarek jiganya kang pedah kopiah geus sorban mah bae kokok madoyer samping madoyer kakarek jiga pejit mah teu apa ge Nanti jangan itu ya pas tadi mah atas dan jam 12 kurang seperempat 2 aja dengan dua api dua sepuh sadaya oke para pemuda dua api dua aina urang usum panyawat mudah-mudah syariat dengan ieu masing aina diangkat ku Allah panyawatna aya sing dihindarkeun abad tiba ka urang saya amin sana sing panyawat masih keneh aya mudah-mudahan kalayan dua pidua hiji dua sing pada panjang suatu sehat dua masih digampilkeun bebeutkeun ibadah milikeun amin tilu sing saleh keturunan barokatani lancar usaha kantor cita-cita juta al-ahad kalayan dua pidua selesai ulang riung mumpung di lokasi Masjid Jami' Nur Iman Cipucung tahun 2020 ieu dua masing jasad mumpung saporos kieu jaga di kiamah di hadapan Rabbul Alamin kaler sadayana pada ngayikeun ridho Allah rahmat Allah syafaat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mung sakitu kabeh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin bismillahirrahmanirrahim nawaitu bi amalir rifai radhiyallahu anhu bisalamati wal afiyati wasyihati wal amaniyati wan nasihati khalisan mukhlisan liwajhil karim lillahi ta'ala Allahumma bifadlika istajib du'ana wasfi maradana warham amwatana washolli wasallim ala jamil anbiya'i wal mursalin bi'idni malikil qadir wala tadunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in habir rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh